Bismillahirrahmanirrahim. Mangga lajengkeun deui ngalogat sarah kitab Sulamut Taufik dina channel YouTube Abu Napisah. Ila inna sia angin lamun poho ieu jalma anahu kana sanyana ieu jalma tapi salati tetep dina jero salat kaan salama sapertikeun lamun maca salam ieu jalma minha tina itu salat sumata kalama tuluy nyarita ieu jalma qolilan halna saeutik mu'taqidan halna nekadkeun kamalaha kana sampurnana itu salat wa kada sarengnya kitu sapertikeun innasiain jahila lamun bodo ieu jalma ida qoruba di mana-mana deukeut naon islamuhu islamna ieu jalma palatab tulu mangka teu batal ieu salat wa mahalu adami ibtolil kalami sareng ari tempatna henteu ngabatalkeun kalam nyarita as-sholata kana salat binisyani kusabab poho wal jahli sareng bodo wal udri sareng udur eta ida qalla di mana-mana saeutik itu kalam kasiti kalimatin sapertikeun genep pirang-pirang kalimah urfiyatin anu bangsa urup wa ma sareng perkara dunaha anu tetep itu ma sahandapeun siti kalimatin li anna Muawiyah tabanil hukmi salimi karena sanyana Muawiyah bin Hukmi Salim eta takallama nyarita itu Muawiyah jahilan halna bodo bikaulihi atau teu apal bikaulihi kalawan carita anana itu Muawiyah wa sakala ummah duh kana langsaan inung kami ma ari naon perkara saknukum tingkah aranjeun kabeh tang duruna anu ningali aranjeun kabeh ilaya ka kami wa mado sareng neruskeun itu Muawiyah bi salatihi dina salatna itu Muawiyah bi hadratihi di hareupeun Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam walam ya'mur sareng teu marentah Kangjeng Nabi ka itu Muawiyah bil i'adati kana ngabalikan deui salat wali annahu sareng karena sanyana Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam eta lama sallama samang-samang samaca salam Kangjeng Nabi min rakaataini tina 2 rakaat sahwan karena poho min sholati duhri tina sholat lohor takalama mangka nyarios Kangjeng Nabi biqolilin kalawan saeutik mu'taqidan halna nekadkeun alpirogo kana paragat minas sholati tina sholat wabil af'ali sareng ku pirang-pirang pagawean al-kasiroti anu seueur itu af'al al mutawaliyati anu tuluy-tuluy itu af'al kasir ai pigueri sholati siddatil khaufi tegesna dina salianti sholat siddatil khauf wa nafli sapari sareng dina salianti sholat sunat sapar wasiali nahwi hayatin sareng saperti kenejana saperti orai alaihi ka itu musolli kasalasi harokatin saperti kentilu pirang-pirang usikan walau bi'a'doin sanajan kabuktosan itu salasun eta ku pirang-pirang anggahota muta'adidatin anu bing bilangan itu a'do kaan harroka sapertikeun lamun ngusikeun ieu jalma sahu kana sirahna ieu jalma wayadaihi sareng kana 2 pananganna ieu jalma wa kasalasi khutwatin sareng sapertikeun 3 lengkahan wa salasi madghatin sareng 3 pirang-pirang capekan pa innaha mangka sanyana itu salasun eta tubtilu ngabatalkeun itu salasun as-sholata kana salat
wala parko sareng teu aya bedana eta maujud bidalika dina itu af'al kasiroh bainal amdi antara ngahaja-haja wan nisyani sareng poho li anal amalal kasiri karena sanyana migawe anu loba eta yugoyiru ngarobah itu amal kasir nademaha kana runtuyanana itu salat wayudhibu sareng ngaleungitkeun itu amal kasir al khusu'a kana khusu wa huwa sareng ari itu khusu eta maqsuduha anu dimaksud ku salat bihila pil qalili kalawan perbeda pagawean anu saeutik pala yubdilu mangkah henteu ngabatalkeun itu qalil ha kana itu salat li annahu karena sanyana itu qalil eta pi mahalil hajati tetep dina tempatna pangabutuh wa aedon sareng deui palianna mulazimatan karena sanyana anu tetep halata wahidatin dina tingkah anu sahiji eta mimma tetep tina perkara ya suru anu hese itu ma bihilapil kalami kalawan perbeda kalam pa innahu mangka sanyana itu kalam eta layak suruh henteu hese itu kalam falihada mangka karena ieu layak suruh batolat mangka batal itu salat bil kalimati ku sakalimah dunal khutwati bari teu batal ku ngalengkah kama sapertikeun perkara afada maedahkeun hukana itu ma saha al-husni Imam al-husni wabil harokati sareng ku sabab usik-usikan al-mupritoti anu tarik itu harokah wa illam tata'addad sanajan henteu ngahaja-haja itu harokah ilhakon karena milukeun laha kana itu harokah bil kasiri kanu seueur pi mana fatikulin dina nganapikeunana kana saban-saban sahiji minhuma tina itu harokah sareng kasroh as-sholata kana sholat wa is'arihi sareng merenyahona itu kulin bil i'rodi kana ngabalieur na sholat kana ngabalieur sholat wadalika sareng ari itu harokah eta ka wasbatin tetep sapertikeun luncat wa kaharokati kulil badani sareng sapertikeun ngusikeunana saban-saban badan apada maedakeun hukana itu kaul saha atiyah tu syekh atiyah wa biziyadati rukni fa'liyin sareng kusabab nambahan rukun anu bangsa pagawean ay amdan tegesna halna ngahaja-haja li ghairi mutaba'ati masbukin pikeun lian turutna nu masbuk li imamihi ka imamna itu masbuk wa illam yatma'anna sanajan henteu tumaninah itu masbuk li tala'u bihi karena heureuyna itu masbuk wa i'radihi sareng ngabalieurna itu masbuk annad misolati kana runtuyanana salat wabil harokati sareng kusabab usik al wahidati anu sahiji itu harokah ka khutwatin sapertikeun ngalengkah walau ghairu mupritotin sanajan kabuktosan itu khutwah eta henteu anu tarik wataspi kotin sareng sapertikeun keprok wa ilam takun sanajan henteu kabuktosan itu taspikoh eta bidor birro hataini kuneunggeulkeun dua dampal panangan apada maedahkeun hukana itu kaul saha Ibnu Hajar pi Fathil Jawad dina kitab Fathul Jawad ida kanat di mana-mana kabuktosan itu harokat eta lila'bi pikeun heureureuyan li anna qasda la'bi karena sanyana ngamaksud heureuy eta aurosa nimbulkeun itu qasda la'bi ha kana itu salat fahsan kana goreng fil makna dina maknana kama sapertikeun perkara afada maedahkeun hukana itu ma saha Muhammad al-Qurdi naklan halna nukil anhu ti Ibnu Hajar pil imdadi dina kitab al-imdad
Wabil ukuli sareng kusaba barang dahar bidomataeni kalawan didomahkeun duanana ayil makuli tegesna kadaharan. Wa amma bil fathi sareng anapon ari lapad ukli kalawan dipatahkeun bahwa mangka eta ari itu patah eta minal af'ali tetep tina lapad af'al bahwa mangka ari itu patah eta dakhilun ka asupi kaulihi dina dauhan musonib wabil af'alil kasiroti lapad wabil af'alil kasiroti wasyurbi sareng kusabab nginum biusuli ahadihima tegesna kusabab tepi salah sahijina itu makul sareng masyrub ilal jaupi kana patuangan mujarrodan halna sepi annahwil madghi tina saumpamana nyapek idil madgu karena ari nyapek eta paklun pagawean wa qad kodama sareng nyata geus ti heula naon hukmuhu hukumanana itu madgu apada maedahkeun hukana itu kaul saha Muhammad Kurdi Muhammad Al-Kurdi illa inasya angin lamun poho ieu jalma ae ao jahula tegesna atawa bodoh ieu jalma atahrima kana haram likurbi ahdihi karena deket mangsana ieu jalma bil islami kana Islam ao nahwihi atawa bangsana itu ahdi pala tabtulu mangka henteu batal itu salat bihi sabab itu madkur wahada sareng ari ieu kaul eta ida qalla di mana-mana saeutik itu kulun eusina kulun teh nyaeta makul sareng masrub pain kasuro tuluy lamun seueur itu kulun pal asohu mangka ari kawal anu leuwih soheh eta albut lanu batal kola ngadau saha al qadi Husain ida in akala lamun ngadahar ieu musolli akolla kanu leuwih leutik min simsimatin tibatan siki sasawi lam tabtul mangka henteu batal ieu salat wapi simsimatin sareng eta tetep dina siki sasawi wa qadriha sareng ukuranana itu simsimatin wajhani ari dua jalan as-sahihu ari kaul soheh eta albutlanu batal apada maedahkeun dalika kana itu butlan saha al-Husni Imam Husni fi kifayatil ahyari dina kitab kifayatul ahyar wa syurbu sareng ari nginum eta kal ukli tetep sapertikeun dahar wa yaduru sareng madarat non bal umma nelegna perkara dzaba anu ancur itu ma min sukrotin nyatana gula bihilapi mujarrodi to'mi kalawan perbeda wungkul rasa wahdahu halna wungkul itu to'mu fala yaduru mangka henteu madarat itu to'mu kaan masuk sapertikeun lamun ngenyot ieu jalma kosban kana tiwu wabakia sareng tetep naon atomu rasana wahdahu halna wungkul itu to'mun fala yaduru mangka henteu madarat naon takayyu purwaeki neureuy ciduh bihi kana itu to'mun amma lau bakia anapun lamun tetep naon laonu nahwi kohwatin warna saumpamana kopi payaduru mangka eta madarat itu bakia wa minhu sareng eta tetep tina itu laon ma'ari perkara ya tapi ku anu kabeneran itu ma pima ilwudu'i dina cai wudu pain bakia mangka lamun tetep naon asarun tapak minal ma'i anu tetep tina cai wabala'a sareng neleg ieu jalma hu kana itu ma'in dzarra mangka madarat itu balaun ao mujarrodu baru datin atawa
tetap wungkul tiisna lam yaduru mangka henteu madarat itu mujarrodu barudatin apada maedah kendalika kana itu lapad lam yaduru saha atiyatu syekh atiyah wa biniyati qot isolati wallahu a'lam bisawab.